Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya Binda Junisa Fabilkis di kelas 11 MIPA 2. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung dina dinten ieu teh urang sadayana tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikah hormat, bagaimana kana qoda jeung qadar seueur manfaatna dina antara tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayeuna qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun katepatan ti Allah Subhanahu wa taala, jadi urang teh kudu tawakal da sagala rupi ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah Subhanahu wa taala daek nu hade daek nu goreng. Sadaya tos diatur ku Maha Nu Kuasa. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah di hate, abdi nyuhunkeun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.